Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmandina Mara anu siap-siap bade ngadamkeun deui Sunda warginya dina dangetnya saha bae di mana bae alamatna ya. Boy Sri atau Nabi pamangget nu anu sepuhna warginya anu tangtus bade ngadamkeun sakali deui Sunda kumaha wargi sadayana daramang danget ieu pamugi bae saralehatnya wargi sehat jasmanina sehat rohanina digampilkeun rezekina oge ditebihkeun balaina aya dina lindungan atanapi panang dayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin eta pisan dipiharep sim kuring siang kalayan wengi wargi anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian ke-55 kaung dinten ieu. Dina bagian ke-54 urang masih nuju badanten harita antawis astam uge satarnya sareng anu sanes nanya wargi kalebet iming atuh Yan Inoh jeung nya suami istri teh. Da kumaha lajengna ieu carita wargi mangga udi jeung ngadamkeun we lah edang-edang landung pang beberahmana. Sok rek kumaha ayeuna? Kuring mal woleh nganteur tah. Ku jalan badami hayu jalan kasar najan nepi ka tarung ge hayu. Ceuk astam tandes nyaritana da memang eueuh anu dipikasieun. Ian anger tengah jawab tapi ka ciri nafsu da ngagedur amarah teu kawadahan. Ngan teu bisa dibudalkeun loba kasieun eujeung ka hariwang tungtung ngahuleng teu basa teu carita wargi. Tungtungna pok satar milu mutuskeun. Kieu ayeuna mah. Yu urang ka desa ayeuna Ian jeung Inoh kudu milu. Pak RT kudu ka ditu jadi saksi. Nya barengan ku astam di dieu teh. Jadi ulah naon? Oh maksudnya di dieu ulah ditinggalkeun nya. Jaga ku Parid jeung Mang Salam sabarakanca. Si Keke oge sina cicing di dieu. Lamun kabur temprang cokorna tah. Ceuk satar harita bari nunjukkan kanu disebutanana. Kuring di mana Kang ye? Iming can kabagian alas. Iming mah bareng ka desa. Bisi si Ian ngamuk takol huluna. Jadi lah Iming harita manigiak. Ian ngarahuh jajantungna ratug. Hade kitu ge atuh. Yuk init ayeuna. Ceuk Pak RT bangheulana cengkat. Satar jeung Iming oge carengkat ampir bareng jeung astam ngan Ian katut Nyi Inoh jiga nu berat ku bujur arek nangtung teh hararese. Yan Inoh lamun teu daek diajak ka desa ulah nyalahkeun kuring mun engke aya kajadian anu tumiba ka diri anjeun doan sabab kuring geus usaha satekah pola nyokot jalan nu aman ieu sarta anu wajar tapi anjeun duaan anu embung dibawa bener geuning. Kitu ceuk satar harita ngelingan bari molotot. Sabab kaciri Ian jeung Inoh teh jiga arek magak geuning. Embung nyaluyuan. Kumaha Kang Ian? Urang gugu we lah ka hayangna. Tembal Ian jeung nangtung terus tarurun ti imah. Teu loba omong di wargi harita teh bring arindit bralmia ngajugjug ka balai desa. Rek minta pertimbangan ti kowu, rek minta diputuskeun sacara kekeluargaan, tapi disaksian ku kuwu anu boga daerah teang. Di jalana wargi harita, teu aya nu nyarita kabeh ge estu husu. Jadi henteu aya anu nyarita atawa teu loba omong. Leumpang na oge harita ngagedig samurusuh kesangna oge ngucur da kaayaan teh beuki beurang malah beuki panas bae harita teh tapi kabeh ge teu malire terus bae leumpang gagancangan hayang buru-buru nepi ka desa teu kacatur ilana di jalan wargi urang kocapkeun di geus tepi jog anjog kanu dijugjug panto balai desa muka di jero aya nu diuk nuaan sarta unuk salam bus radea ka jero nu aya di jero curing hak bari ngajawab anu unuk salam kaparengan nu aya teh pakumu jeung juru tulis
Badami bangun udaria nakar. Ai, aya naon alut-alutan kieu ieu mangga caralik. Cik Pakuwu someah nakar, kituna bari nunjuk kana bangku panjang. Hatur nuhun Pakuwu, hatur nuhun. Cik Satar harita bari ngajak sesalaman. Malah sareage cungcong wargi munjungan. Geus kitu nungtutan Dariuk ngajajar dina bangku panjang. Ian jeung Inoh misah duaan embung padeukeut jeung musuhna. Gek Pakuwu oge calik katara bangun heran manehna dumeh aya tamu mani ngabring kitu. Sarta semurusuh deui. Pok anjeunna ngawitan tumaros. Bagea kasadayana ieu teh. Aya naon mani manawi sumping rarageman ieu teh. Na aya pasoalan anu rada ruwet. Atanapi aya naon manawi simkuring tiasa ngabantu. Cuma nggak engale jelaskeun. Nu gajajar tinggal ieu harita can aya anu dipercaya. Narek saha anu jadi sesepuhna na Pak RT atawa Satar kala silih andalkeun pok astam nyarita. Sakantenan we lah ku akang bari nunjuk ka Satar. Mangga jang. Pokna bari terus ngadehem pok deui. Kieu Pakuwu langkung dipayun. Abdi ngaturkeun nuhun kana pangangkenan ti Pakuwu anu sakitu saena. Nambihan negreg lah kana hati abdi sapara kancang. Salajengna hapunten nu kasuhun Pak. Rehna abdi sadaya tos ngaganggu ka Pakuwu. Daya wagelana nada kawajiban simkuring mah salaku kepala desa. Mangga lajengkeun. Leres pisan sakumaha disaurkeun ku Pakuwu yen simkuring teh nuju gaduh pasoalan anu ruwet ieu teh Pak. Maksad teh nyuhkeun pitulung. Pangna ieu teh nya pangna dongkap ka dieu teh ngahaja saresna mah. Nyuhkeun pitulung. Nah kumaha saena perkawis ieu teh. Dupi pasoalanana mah kieu geura eta teh Pakuwu. Barabat Satar harita wargi ngaguar lalakona di awal nepi ka akhir. Malah mah dipedar tah ti miti Aki Oyon sareng Mak Saroh terus dipapai nepi ka danget harita. Ngan tang tuwe dijo-joan garis badagna henteu ditetek nepi ka bubuk leutikna. Pokona mas asal kira-kira kaharti bae ku Pakuwu. Sanggeus rengseng ngadadarkeun ka sang tukangna. Pok deui harita Satar neruskeun omonganana. Tayeuna ahli waris anu asli nu kagungan hak sarumping. Nyatana Jang Astam sareng Jang Parid. Nanging anu nyepeng barang sipatna teh Ian sareng Inoh Pak. Sasatna mah naon teh ngoretkeun nya jalan-jalan tadi anu tos diterangkeun ku simkuring teh. Gitu tah. Nu disuhunkeun ku simkuring sadaya ti Pakuwu kumaha carana kanggo ngarengsekeun hal ieu Pak. Margi itu tah jalan babadamian secara kekeluargaan parantos dijalankeun Pak. Namun ia nolak serta kalah ngajak kasar. Pakuwu harita unggut-unggutan. Sakedapan mah jempe Pakuwu oge keur ngalenyepan laporan ti Satar teh. Terusuh narima teh, terusuh nolak. Tapi di sasar heula kalayan apik, geus kitu red ka Ian pok naros. Naha bener, saderek Ian ngajak kana jalan kasar. Henteu Pak, teu rumah asam di mah Pak. Ian mani curing hak semangat pisan ngomongna. Oro kaya asta mani range. Panuna bencalik pok ngomong rada bendas. Henteu kumaha ari tadi? Akang nyebutkeun yen harta urusan akang sorangan. Lain urusan kuring jeung Parid. Oge akang geus ngusir kuring nitah indit. Padahal urusan can rengse. Tah, piraku terang-terangan moal mikeun eta harta ka kuring geuning. Sedengkeun kuring geus usaha satekah pola. Make jalan babadamian anu wajar. Tapi nah akang kalahkan nyarita kitu. Lain kasar ari nu kitu.
Astam rada kekerot manehna da keheul atuh karak sawara hajam geus mungkir. Tenang jang, tenang heula. Keun ku bapa urang pariksa ieu. Ceuk Pakuwu tetep ayem. Geuleuh atuh da Pak. Bisa we nganglesna teh dasar bangsat ieu mah. Asam kekerot atuh ian oge ngaburingkal amarahna. Naon sia nyangka bangsat ka dewek? Bari nangtung rek nyampeurkeun ka Astam. Tapi sakilat iming luncat ngajeuwang tak ian didedetkeun dipaksa sina diu. Blek harita bujurna teh kana bangku renghap ian narik napas jero. Pakuwu harita gogodeg ret ka satar pok naros deui. Kumaha ieu teh pasatar? Na anger bae panas. Cik atuh ari rek urusan jeung pamarentah mah amarah teh ulah diumbar. Sabab urusan kieu mun dibarengan ku amarah moal bener. Mun sanggup ngadalikeun hawa nafsu, mangga urang teraskeun. Lamun teu jung marulih we. Kitu ceuk Pakuwu leuleuy tapi neungeul. Nu kateungeul satar sabab manehna oge boga pokalna, anu boga pokalna. Punten nyungkeun heula waktos Pak. Bade badan tendi sareng dua pihakanana. Margi pang nangabujeng ka dieu teh, tos kantenan di ditu teh henteu beres Pak. Da ari di ditu beres mah moal los ka dieu abdi oge. Kitu cenah ceuk satar rada teu ngeunah dikitukeun ku Pakuwu. Mangga mak sok bereskeun heula. Tembal Pakuwu. Satar nangtung ngadeuketan ka ian. Memeh ngomong mencerong heula kana beungeutna kawas nu ngadu pangabaran. Ian eleh manehna nu ngaluk tungkul pok satar ngomong. Ian, beres jeung heuteuna ieu urusan kuncina aya di maneh. Salamet jeung teu na diri maneh oge kuncina aya di maneh. Jadi ayeuna mah kabeh ge gumantung kana sikep maneh. Lamun maneh daek badami kalayan tenang bari ngagunakeun akal nu sehat, ieu pasoalan bakal rengsek kalayan aman. Tapi lamun maneh keukeuh peuteukeuh mawa karep sorangan, batan beres kala jadi acak-acakan. Pek pikir heula, rek milih beres, rek milih aut-autan. Mun aut-autan hartina maneh nu jadi korban. Jep wargi harita sarerea teh jerempe. Eueuh anu wani gagamahan. Mereka sempetan ka ian pikeun mikiran omongan satar supaya putusanana bersih ulah kacampuran ku sikap tinundian. Kajabat ti pamajikanana anu memang sapihak. Pakuwu ngadayagdag bari narik napas panjang secara mencerong ka ian. Wanjeunna geus kabaca yen ian semugugu. Tindakanna di luar pamikiranana. Teu dikadalikeun ku akal. Hal ieu diakibatkeun ku kasieun jeung kahariwang, jadina teu bener tindakan teu dumasar kana pamikiran. Tapi buah tina panik samar pola. Ari asam geus taki-taki mun ian ngomong teu ngeunah, manehna geus sadia eukeur panheungeul mah boh neungeul ku leungeun, boh ku omongan. Tapi manehna teu gagabah neangan waktu nu merenah. Kumaha ian, kumaha? Satar nanya deui pedah geus sadalila. Kuring hayang salamet. Bari jeung urusan bisa beres. Heueuh sarerea ge kitu. Tapi kuncina aya di maneh. Lamun maneh daek diajak badami tangtu beres jeung salamet. Lamun pikiran maneh ngaco wae paling-paling pada neungeul engke. Ceuk satar deui. Heueuh, kaharti. Bisa ngadalikeun eta? Bisa ngajaga amarah? Bisa. Tembal ian deui. Sok diuk sing tenang. Urusan urang sangakeun ka Pakuwu. Ceuk satar gek manehna ge diuk deui terus malik harita jang hareup ka Pakuwu. Masrahkeun di pasoalan ku isyarat dengan manehna. Wargi kade ulah hilapnya. Dangat ieu masih ngadaungkeun dongeng Sunda dina YouTube dina channel @mangdinamara. Tak wargi sedayana tangtus anu mikaresep kana ieu dongeng Sunda. Wilujeng ngadaungkeun warginya etang-etang landung pamberahmana tanapi landung nyalayakeun manah. Saha bae ieu mah bu istri pameget nu anu sepuhna anu caket nu tebihna maksudna nu caket teh di negara Indonesia lah khususnya di Jawa Barat. Umumna negara Indonesia sareng di luar negeri nya wargi teh. Atur nuhun kesadayan nu parantos
Kersa ngadam kini dongeng. Kalian ulah hila pergi subscribe na atau naon like and share na oge bunyi lonceng na pang mencantkeun wargi atau nuhun ku pararasana. Bang aina ulah seueur teuing yang kolong kana waktos urang ngajingkeun ieu carios ngadu teluh bagian nu ka-55 kang deungat ieu. Nuhun pasatar ayeuna urang ngajingkeun nya. Sim guring bade tumaros ka sadarek ian. Dupi nu dipendar ku pasatar teh naha bener kitu ceuk pamikiran saderek atawa kumaha. Paku melong ka ian anu ditanya kaleket rek nambalan teh. Da anger hayang nyimbutan pasoalan nu sanyana. Tapi lamun manehna mungkir deui astam pasti carita nyangangang. Iming pasti ngajuang di tak-takna. Leres pakubu. Oh gitu. Nah bener saderek ian teh adi beteungna Haji Barkum. Nah bener datang na ka Cikau dengan saukur jadi alat nu dikadalikeun ku Haji Barkum. Hese deui wae rek nembalanana. Tapi nya kitu atuh rusiahna teh geus kaboker. Hese nyimbutanana pok ngajawab. Leres pakubu. Tamun eta sadayana leres. Nah atuh make tukuh ngekeuweuk barang batur. Naon tujuanana pangsaderek sorangan harita geus sadar yen datangna ka Cikau teh ukur dijieun alat ku Haji Barkum. Na tega kana diri, na ikhlas mun diri saderek jadi tumbal di ieu lemur. Sabab lamun dina perang teh mah saderek ian teh dijieun eupan diparabkeun ku Haji Barkum. Batur nu senangna saderek nu ripuhna nah harindo kikituan. Ceuk pakuwu anu kabeneran geus bisa neuleuman eta lalakon. Ian manehna harita ngahuleung wargi. Lain teu ngarti kana eta pananya teh. Ngan sakumaha nu geus diterangkeun ti heula teh apan. Yen saenyana mah ian teh boga niat rek ngawasa eta harta. Hayang ulah nepikeun karagrag Haji Barkum da meunang hese capek manehna. Anu matak rada hese rek nembalana teh. Kumaha pinjawadeunana? Ngan samemeh meunang jawaban pakuwu geus naros deui. Punten ieu saderek ian nya. Bapa moal cueut kanu hideung, moal ponteng kanu koneng. Bapa rek nangtung di tengah misahkeun antara salah jeung bener. Nu bener bakal meunang ganjaran tina benerna. Atuh nu salah bakal menang siksa tina kasalahanana. Ngan ari bapa mah salaku kepala desa muarek ngabeurahatkeun kana hayat. Da saenyana mah anu salah jeung anu bener ge anak bapa. Kitu muncek dina kulawarga teh mah. Tapi hanjaka saderek ian mah datangna ka Cikau teh da lain rek ngadon hirup kumbuh nu wajar, tapi tujuanana jadi hileud anu ngarusak kana tangkal batur. Balukarna nya kieu jadi buah kaributan. Tah kulantaran kitu kasalametan saderek aya dina leungeun saderek. Lamun saderek hayang salamet leuwih hade buruk-burak ulah aya disumput salindungkeun. Ari kitu mah pakubu berat sabelah. Miha kasih asam ceuk ian harita ngomongna geus ngaco deui bae sangeunahna sorangan. Har. Kurang kumaha ari bapa? Miha ka astam kumaha? Da teu meunangkeun astam bapa mah, tapi usaha nangtung dina jalan anu bener. Bener ceuk pertimbangan bapa dumasar kana laporan ti pasatar. Tapi nah saderek ian bet nyarita kitu. Kubu heraneun. Da pakuwu mah nu didangu teh katerangan ti satar wungkul pan geus dibenerkeun ku saderek tadi. Tadi pan saderek geus ngajawab yen katerangan ti pasatar teh bener, tapi nah ayeuna nyarita kitu. Kumaha maksud saderek teh? Baku jadi kerung atuh. Atena ge mimiti panas, tapi sadarkan tanggung jawab nya sakuat tanaga nahan amarah supaya paparisaan lancar. Ian ngahuleung ditanya kitu, manehna sadar deui. Yen nu diucapkeun bieu teh dibarengan ku akal. Jiga nu teu eling, kawas nu keur ngalindur. Satar jeung kancang-kancana caricing harita. Najan hatena ngagulak ge,
dagis janji yen arek nahan emosi nya kapaksa harita teh caricing bae wargi ukur samet ngurutan dada atawa pating daringhap narik napas si jero. Hei saderek Ian, hayang kumaha anjeun teh saanyana? Hayong beres pak, tembalna harita ayem. Beres kumaha? Dan nu disebut beres mah kudu nyugemakeun atuh ka sadarea. Duha pihak anu sengketa kudu sugema. Sim kuring masalahku kepala desa nu saan memeresna. Hayang lugina deui kuring ge. Ari beres ceuk sorangan mah lain beres atuh. Paku saresna mah abdi teh berat tinggalkeun harta. Nu tos tahun-tahun digugulung. Parantos lawas diolah. Ka Haji Barkum moal dibikeun ka Astam ge moal. Oh, jadi eta nu disebut beres ku saderek mah nya. Sumuhun Pak. Tembal Ian harita kagok boronto kapalang carambang. Jadi ngajawab sanggeunahna bae. Paingan atuh paingan. Kaharti ari kitu carana mah. Alus pisan. Saderek geus jujur, geus nembungkeun sikap nu sabenerna, boga jiwa satria ngan hanjakal tekadna teh bener. Ngagugulung milik batur. Sim kuring moal ngidinan jeung moal nyaluyuan salah eta kahayang teh. Mun ti kamari ngomong kitu Ian. Meureun mah kudu los-los ka desa euy. Cik Satar bari seuri tapi seurina seri koneng. Da ambek dina hatena mah. Ian teu nembal beungeutna oge asa meureum deui. Tah kitu geuningan Pak Satar nya. Nyangakeun we eta mah. Parai kumaha deui. Da geus puguh saderek Ian teh kitu pamadeganana gini. Jadi geus moal bisa diajak padami pantes nengkasan bae oge da carana kitu. Ih, da can beres ya urusan teh Pak Uwu, Cik Satar. Mangga bade kumaha? Bade tumares tah. Ari si Ian teh geus sabaraha kali tangical barangna. Mun sawah mana, mun tegal nu mana, mun balong nu mana, sabaraha hargana iraha diicalna. Sabab nurutkeun pangakuan si Ian, sabagian tos diical cenah. Nah kumaha eta teh carana Pak? Cik Satar dari anaker har nama kenaroskeun ka sim kuring. Pakuwu olohok ari pakuwu apan unggal ngical oge sok langsung disegelkeun ka desa nu maksana supaya aya kakiatan di mana Jang Astam ngagugat desa supaya bisa mantuan. Yen eta barang teh leres-leres terus diical kitu tujuan si Ian teh. Malah ayeuna kaambe ke sim kuring. Ical galeuna teh palsu ngan ukur teori supaya tanah dicekal ku batur. Supaya Astam jeung Parid teu bisa ngagugat. Alasan tanahna beak dijualan kitu tah. Cik Baulis ka dieu yo, ka dieu. Baku ngagupayan ka juru tulis. Nu digupayan buru-buru nyamperkeun gek diuk. Nah bener. Sok aya nu menta disaksian jual beli tanah. Leres Pak, pan kantos langsung ku Bapak oge. Tah saksina oge Pak RT. Cik nyuruh tulis bari nunjuk ka Pak RT. Oh, anu meulina urang lembur bitung teh nya. Sumuhun Pak. Apaan Haji Barkum teh anu ngagaleuhna? Ai nya bener. Kungsi narima urusan eta teh. Jadi kumaha eta teh nu saanyana Ian? Nah bener ngan ukur teori pikeun nyebutkeun banda. Cekuwu melong ka Ian. Sumuhun Pak. Tembal Ian geus teu bisa mungkir deui ayeuna mah. Da geus kagok kabongkar Rusiana. Tah ari geus puguh kitu mah insyaallah sim kuring bakal ngabantu ka Jang Astam jeung Parid ahli waris nu sah. Segarupa perjanjian nu disegelkeun ka desa dianggap teu berlaku. Moal aya kakuatan ari kitu carana mah. Ceuk Paku mutuskeun atuh mani ngahuleung Ian jeung Inoh teh. Tapi
teu bisa magar kumaha sabisa garupa geus kabuka jantan kumaha ieu teh pakuwu atuh satar can sugema nya kitu we ayeuna mah harta ditinggal almarhum Ida jadi milik Jang Astram jeung Jang Parid sabab eta ahli waris anu sah kitu lain cek pakuwu nandeskeun deui semohon kitu dabdi ge tos gaduh anggapan kitu atuh tapi kumaha cara penyerahanana ieu teh apaan dikekewok wae ku Ian cek satar deui nya Ian kudu masrahkeun ka Parid jeung Astram tah kitu geuning Ian teu miti ayeuna kahareup sakabeh harta ditinggal Ida geus teu kudu diaku ku maneh sam geus mutlak kudu ragrag ka ahli warisna tah disaksian ku Pakuwu jeung Pak Ulis kitu deui ka sakabeh anu hadir kitu cenah ceuk satar teh Nyak Seni nya siap Nyak Seni lah nu ngariung patembalan iwati Ian jeung Inoh anu teu milu ngomong teh wayahna saderek Ian kudu masrahkeun eta barang tapi pantos diicalan ka urang lembur bitung Pakuwu ceuk Ian malikan di pasoalan nu geus putus sasat di ngorahkeun deui kumaha ari Ian pan eta mah jual beli bohong sabab kabeh geus diatur ku Haji Barkum jual beli sandiwara segel sandiwara malah moal boa perkawinan antara anjeun jeung Inoh ge sandiwara malulu ieu teh ceuk Pakuwu rada bendu sabab urusan teh jadi ngajayai da Ian henteu pancen pamadeganana punten teu panceg pamadeganana nya dikitukeun majempe teu ngomong deui harita maneh mah teu boga polo Ian si laing teh teu ditampiling oge untung da kudu mah ditangkep atau distorkeun ka kacamatan tapi na teu boga pisan cedoheng dicabok saku dewek satar muncereng bari kakerot asa jengkel ngading omongan Ian anu bulat belit wae ulah kitu Kang da kuring oge waktosna wargi sadayana teu nya kapan rupina dipungkas dicekapeudikeun ka dewe heula dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian nu ka-55 wargi ye dongeng Sunda sakumaha biasa didugikeun dina YouTube-nya wargi dina channel @mangdinamara janten sakali di kawargi sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng pamugi sing tiasa ngajantenkeun landong pamberah mana wargi atanapi landong nyarayakeun manahnya aturkeun nuhun ka wargi sadayana anu parantos ngadangkeun ieu dongeng pamugi kahibur manah kalian insyaallah atuh ngadu tuluh bagian anu ka-50 genep nya enjing da waktu sami urang lajengkeun deui atur nuhun kumang rupi paratusan wargi sadayana wilujeng baturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.